Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Husainer. Ayeuna urang tos dugi ka surat Al-Insyiqaq. Ayeuna insyaallah urang bacakeun tina ayat ke-16 dugi ka 18. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Maka kami benar-benar sumpah demi layung jeung demi peuting jeung saniskara anu dikumpulkeun jeung demi bulan nalika purnama saestuna maraneh bakal nete sahambalan pikeun ngantepkeun ayeuna poe balitungan di akhirat. Maka ayat anu saterusna Allah sumpah ku pirang-pirang kakawasaanana. Fala uqsimu, maka kami benar-benar sumpah bisyafaq kulayung beureum anu aya di beulah kulon nalika surup panon poe, walaili jeung demi waktu peuting, wa ma wasyaq jeung saniskara anu dikumpulkeunana. Nalika peuting manusia karumpul di imah jeung keluargana pikeun ngareureuhkeun kacape nya kitu deui sasatoan arampih pikeun istirahat. Wal qamari jeung demi bulan iza safaq nalika purnama, latarkabuna saestuna kahirupan maraneh bakal ngalewatan proses kahirupan tumpak-tumpak, tobakun an tobak, sahambalan. Timimiti dikandung 8 bulan atawa 6 bulan terus lahir jadi orok. Waktu lahir manusia kabeh taya huntuan lantaran kadaharanna nangan ukur asi anu dititipkeun ka indungna. Nalika asi nyaatan maka palentungan rupa-rupa. Huntu sasiki aya nu seukeut jeung aya anu dampak lantaran dahareunana rupa-rupa. Tina orok naik satahap jadi budak, tina budak jadi jajaka atawa wanoja, sarta jajaka naik sahambalan jadi dewasa. Boga budak sabada dewasa naik satahap jadi lansia aki-aki atawa nini-nini. Huntu anu asalna rengeteng murag sasiki-sasiki sarta kadituna bersih deui kawas keur orok. Nya kitu deui buuk anu asalna hideung ngabodasan jadi huis salamar. Pipi jeung pameunteuk anu asalna neuhner geulis geus kolot mah bakal meotan. Kabeh proses manusia satahap-satahap anu akhirna bakal mulang ka Allah. Sakitu heula urang macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Husainer. Mugi aya manfaatna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.